Bapak nikahkeun Salira ka putri tegas Bapak Fenty Widiawanti Firdaus Ridho ditikah ku Salira kalayan nganggo mas kawin ku alat sholat ditambih perhiasan emas 4 gram dibayar kontan. Sampai guys. Cabe mantap, cabe mantap. Awas, awas, awas. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man lam ya'mal bis sunnati falaysa minni al-hadis. Puji syukur kagungan Allah, rahmat salam ka Rasulullah. Bagi sadayana supaya tenyang pelongkan waktos urang singkat wae terjun kana materi pokok utamina nyata akad nikah. Bagi sadayana panten wabil dua mempelai anu kepribadi sifi kahormat nampai parantos sering sebut panikah. Enten khutbah nikah teh pupujuh pituah itunya arahan kanggo ngobade nikah. Sares nama kamari tengiringan binwinnya. Ente atas nama eta ieu pimpinan perkawinan keneh. Itu kada nama ngiringan kamari teh ngan abdi najla buka kumaha teh kawartosannya. Wartosna sampoe kata kumaha tapi insyaallah panentan da serat nikah atos luar terus beresnya. Kantun engke dina serat nikah bili aya kalapatan dina tanggal lahir alamat atau napi pangkat naon berarti katulis enten di parios sareng data nusanes nya itu sesuai bili sesuai kana klik alur punya lila itunya jadi lereskeun panganten di KUA. Bagi sadayana nu salajengna panganten Setiawan Neng Fenty Widianti Firdaus sakedap di akadan tadi parantos jelas pertela di mana geus dibuntut akad pernikahan bakal ngagaduhan kewajiban jeung hak. Kewajiban nu kedah dilakonan ku urang bikeun ka batur lamun hak narima ti batur. Ini sok jadi pacogregan dina rumah tangga menuntut hak tidak mau melaksanakan kewajiban. Istri nuntut ka salaki, salaki nuntut ka pamajikan. Ai istilahna naon? Kewajiban nanti dilakonan ari hak tuluy dipenta. Biasana ieu. Matak cek urang Sunda mah lamun hayang dina rumah tangga teu loba teuing piomongan
lalaki kudu merek pamajikan jarang minta kenaheun tetep nya. Jadi awet teh kudu minta wae da pasalakina ge minang merek gitu. Ieu mah laksalakina medit tara merek pamajikanna bawel minta wae atuh teh loba isuk-isuk pasea nya. Lohor pasea azan pasea datang maghrib pasea batur ka masjid pasea ieu dek sare-sare wae ge pahereh ke aneh gitu. Saya takon sinam tadi gitu si pilari ilmu rumah tangga mah sok taraskeun kanu atos lain di dieu milari ilmu rumah tangga malah di dieu mah yang gerang geusan sim goreng bahagia diakad dihalakeun teh teu pajanya nah tereh naon tereh geusan atuh ya pas nurek dibere wae tuh tereh geusan deui geus akad aya lengser heula masyaallah kitu nya hanya jentul jam setengah geus ger teh dipanurikeun di acarana teh kitu nya datang pangheulana balik pangmuji di dieu mah genah di dieu mah nya istilahna datang ger langsung gitu. Nu salajengna paninten Cep Setiawan rukun tikah aya 5 hiji calon mempelai pria namina Setiawan kadua calon mempelai istri namina Penti Widianti Firdaus. Nu salajengna wali rahmat tegas Bapak Jaya. Nu salajengna nyaeta saksi. Saksina bade ku siapa? Kesehatan pemana? Oh iya, apa yang saya pada dia di pihak istri, di pihak pemegang. Oh, dia jantan tolak ukur sadena ieu nyaksian tapi ieu dua jalmi dimandatkeunnya jantan abing ke naros teh sanes kanu sanes tapi nu ditangtoskeun dua jalmi cek dua jalmi ieu sah nembe urang ikuti kana kaabsahanana gitu. Ulah cek dua saksi acan sok celengkung tak kitu nya atau komo keprok mah teu keneh teh. Ke ieu tolak ukurna dua saksi anu jantan istilahna di dieu nyata perjalanan anu pernikahan. Misalnya aya ijab kabul kasep ijab caresan bapak wali kabul caresan saliranya terus ngapalkeun kabulna cik kabiane lah kamu kabulna tap ting tarik tap apen ti Widianti Firdaus batna ku alat sholat pakai masker kami alat kami panas dan membayar kontan kami handi menyambung narima abika kapen ciri dan Firdaus di Bapak Jaya kalayan manggung mas kawin kualat surat hitam di emas opat gram bayar pernikahan kemudian anjirium nah aku lalu itu nyantai narima abika dalam penting intinya nyambungna tarima abinika kapenti Widianti Firdaus ya kawe atau bapaknya batin tarima langsungnya nyambungna eta kontak tarima abinika kapenti Widianti Firdaus gitu bisa hari itu nama keren pas nyambungkan penting kata nyambung ya baik-baik nah ya jabatan tangan nah satu acana urang kan akad pernikahan urang istighfar heula urang ta'awud syahadat sareng sholawat mudah-mudahan isi dan persaksian jaga di akhirat mangga kanggo calon panganten khususna sing hikmat maka istighfar syahadatnya dituturkeun ku urang sadean. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek Setiawan Bapak nikahkeun salira ka putri tegas Bapak Penti Widiawanti Firdaus Ridho ditikah ku salira kalayan nganggo mas kawin ku alat sholat ditambih perhiasan emas 4 gram dibayar kontan. Nikah Kapenti Widianti Firdaus kalayan mas. Bapak ya sekian kalayan nganggo mas kawin ku alat sholat ditambih mas 4 gram dibayar kontan. Ya deh. Pengalangan gitu. Tenang. Nikah Kapenti Widianti binti Bapak. Kita juga. Ya, kalem. Nyantai. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek Setiawan Bapak nikahkeun salira ka putri tegas Bapak Penti Widianti Firdaus Ridho ditikah ku salira kalayan nganggo mas kawin ku alat sholat ditambih perhiasan emas 4 gram dibayar kontan. Tarima abi nikah Kapenti Widianti Firdaus bin Bapak Yaya Sofian kalayan nganggo mas kawin ku alat sholat ditambih emas 4 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa sallim radhiyallahu tabarakan kulli sadati rasulillah ajmain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bizalalika wajhikal karimi wa adimi sultanika la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alim.
Oh iya, jebret-jebret deh. Obat deh. Mulai pelaksanaan ini bro. Ini bro, turun. Turun lagi gitu. Kita itu ya. Ayo mah kapat kan. Setiawan atau Nikana atau sarang saha teh saha ayeuna teh air istri saha istri mah di jalan ke Syurga bojo bojo saha kumaha bata ka bojo teh hayang wae Bismillahirrahmanirrahim. Neng Fenty bojo AA anu beli ya mayar mas kawin anu be disebatkeun dina waktu akad nikah. Mudah-mudahan sing biasa ngamanfaatkeun anak dina jalan nu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafi'a karena mas kawina insyaallah ku abdi adi ditanggo ibadah ka Allah sareng abdi janji ka A kang sae siangna dalam menina simpan karena kajak dan bentangan oke. Juga anu belum tanggal Ahad neng oke nang pakai corona Alhamdulillah wargi sadayana sabada urang ring senyak sini dua insan anu paratos ngalaksanakeun nyata laki rabiatan api pertikahan piduana ti sadayana sing jantan keluarga nu sakinah mawaddah jeung warahmah intina sing keng rahmat jeung maghfirati Allah Subhanahu wa taala. Sakitu ti abdi nu kapihatur hapudan nu kasuhun kirang langkungna saena eta tina agama awana tina kabodohan sing guring tapi mudah-mudahan ulah ngirangan padilah barokah pernikahan salira duaan intina sakali deui sing bener-bener rumah tangga teh nyana kabagjaan ti dunya parat nepi ka akhirat. Sakitu nu kapiatur billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gitu. Mah? Aku garuan. Eta jeung baca jeung alo, jeung mangmang.
Tahi kak. Tuturkan gak mah dia. Sate guys. Cabe. Mantap cabe mantap. Awas 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 Awas. awas. Berisik. Air mineral. Air. Si kakak tadi aja kakak baik mama. Nin. Kiraan mah. Setengah.